Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung iradat Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Ku takdir jeung izin Allah urang sadaya tiasa gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna. Wirehing setiap manusia hirup tungkul tempat nakaluluputan tanggah tempat nakalalempatan sakapung janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Lamun lain Allah maha panghampura tangtu urang sakabeh kagolongkeun jalma nu baris carilaka. Para asatidah qori-qoriah mubalik-mubalighah hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lembur tikawit kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil. Ari ibu pangaosan neangan naon? Bisi pincu. Soalnya bulan puasa. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Geratanya ka Pak Ustad nu deukeut, al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Nu jadi pertanyaan geus kaoncoran urang ku ilmu urang jawabanana acah. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting harees wae. Kabeh ge arapal ilmu sedekah tapi naha yatim miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea tapi naha sakapeung mah sok burger wae. Berarti lamun kitu simpulkeun boro-boro ilmu urang ngoncoran batur, ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Cenah cek agama teu meunang papaseaan jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha sakapeung kamari beda pilihan ge hampir pabaeud-baeud wae. Padahal mah politik mah kitu keneh. Nu resep Anies Baswedan tong asa aing pang Anisna. Nu resep Prabowo tong asa aing pang Prabowona. Nu resep Ganjar Pranowo tong asa aing pang Ganjarna. Naha tatangga ge lain. Anger we ibu maot mah nu tahlil teh tatangga sabelah. Ayeuna Prabowo jadi sok ulem Pak Prabowo gitu. Di dieu aya nu maot tolong dong hayang dipangtahlilkeun jawabanana sorry ye mata geus deuk akur mata jeung ustad nu deukeut jeung kiai setempat naha ibu maot nu mula sara ustad nu deukeut mata gambaran lalakon kahirupan mah ilmu urang teh can moncoran kana awak urang. Maka wajar lamun batur teu kabita ku awak urang da urang mah bisa jadi can pikabitaeun batur. Jijing yo rada hese. Kunaon batur teu kabita ku pangaosan urang, da bisa jadi pangajian urang mah hampura can aya pikabitaeun batur. Da lamun bener-bener urang geus aya pikabitaeun mah ladang pangaosan teh bakal robah di desik kepirup, nu pedit bakal bager, nu goreng ka salaki bakal alus. Numbung ka masjid jadi daek, anu tarang maca Quran jadi hayang, anu sok pasea wae jadi hanteu. Kumaha ceuk batur kabita euy kudu sok pangaosan ta eta apa. Jadi pertanyaan anak entong wakan nyalahkeun batur teu kabita ku urang, tapi tanya awak urang aya teu pikabitaeun batur. Lamun eueuh tong popolotot teuing ka batur. Sabab apan pengajian ayeuna mah kadang-kadang kumaha saragam. Da ibu-ibu teu ngagugu ka kiai tapi hese ngagugu ka salaki. Mun ceuk kiai wayahna Senin kudu bodas kabeh. Salah sahejo kabeh.
Rebo borem kabeh, Kamis ungu kabeh, nepi ka Sabtu gunta ka di baju, salaki nu panggalana nyarek riren mah ngaos teh jangar kana hulu. Karena baju. Padahal ngaran-ngaran baju mah kumaha nu make. Bener ya? Libasu takwa teh pakaian takwa lain koko. Libasu takwa mah ieu tah hate matak nu kudu ku urang diomean lain awakna tapi hatena. Teu saeutik jelema alus awakna remet hatena kadong-dong ge bisa heut. Allah. Sok ibu hayang geulis babari di lipstik, di wedak, di make up, geulis ngan keurna nahaon lamun teu amis budi. Nu hese mah lain nganolan beungeut, nu hese mah lain ngomean awak, nu hese mah tah ngomean hate. Deuk geulis mah enteng tinggal di bedak, tinggal di lipstik, nu hese mah amis budi, teu saeutik wedak kanal bibir beureum haseum pamatup dikukut. Nah batur deuk ngaragangan wedakna moal, batur deuk hargaan lipstikna moal, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna, maka akhlak adalah sumberna hate. Matak nu kudu ku urang diomean hate mah. Da awak mah sakedeung deui geus karolot geun aku bejrot. Buuk hideung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol. Orok eueuh tuan seuri lucu. Nini biar puntu seuri keung. Matak naon nu disombongkeun tini awak. Tapi hiji pak hate nu moal pernah bisa berubah. Matak nu kudu ku urang dihadean di alusan adalah hate. Termasuk dina sagala rupa perkara. Sabab ada ngaran-ngaran ilmu cek ibu. Sumber ilmu teh di mana atuh jelema bakal menang ilmu, bakal dipilih ku Allah menang eta ilmu, lamun eta jelema kosong hatena. Lamun jelema ngarasa boga, cadu kudu menang ilmu, moal pernah. Mata urusanana jeung hate. Gerayu urang kosongkeun hate, lamun jelema nu kosong hate bakal babari kaancikan ku ilmu. Ngan lamun jelema geus ngarasa boga, ngarasa bisa, ngarasa mampu, ngarasa aya, tah hampura mung narima karena pengetahuan batur. Pasti meh ngomong, "Deh, ilmu kitu aing ge bisa." Atuh nama jeung nitah urang. Hirup jelema mah kudu cicing dina angka kosong, Pak. Yen urang teh bisa dibisakeun, alus dialuskeun, mampu dimampukeun, daek didaekeun, pinter ge dipinterkeun. Ari urangna saha? Gara urang pikir, saha ari urang? Bisa dibisakeun, alus dialuskeun, mampu dimampukeun, daek ge didaekeun. Mata gerak piceun sifat sombong teh urang bisa ku Allah dibisakeun, urang daek ku Allah didaekeun, Pak Haji init ka Arab ge ku Allah we diinitkeun. Saha Pak Hajina? Well, iblis teh lebih cerdas batan urang, iblis teh lebih pinter batan urang, iblis teh ahli Quran, iblis teh ahli hadis, iblis teh ahli masjid, iblis teh cerdas. Tapi nah iblis teh jadi kakasih Allah, hiji panyakitna kuring lebih alus batan Adam, sombong Pak. Naon sababna teu ngaku perkara eta dijadikeun ku Gusti Allah seolah-olah ngaku yen ieu teh meunang aing. Tah, kade urang daek ka masjid di mana mang masjid atuh ulah tah ayeuna edok tahajud geuning OTW tahajud nanaonan taraweh karek 15 poe mau kena Allah lanyar langsung dipoto alhamdulillah taraweh ke-15 lancar. Nah kena kelas 17 di masjid. Naon nu kitu sombong geus maca Quran dielak dieli dialus nyieun status rada serak dikit udah baca sholawat dan Quran ria nu kitu patut teh mana ibadah teh atuh mana nu sebenarnya ibadah teh barang bere ka fakir miskin kudu we dipoto jepret foto alhamdulillah garantos santunan duit lapura mah lain rugi al-ahsarina a'mala jelema pangrugi-rugina amal nyatana jelema nu teu ngaku bahwa eta perkara kajadian ti Allah. Daek didaekeun, bisa dibisakeun, alus dialuskeun, mampu ge dimampukeun.
ya kuring ayeuna bisa lain kuringna tapi aya Allah nu ngabisakeun kuring matak jelema bisa tong make jeung somong da lain maneh lain aral atuh da bener tuh Pak Pak Haji init ka Arab ku Allah diinitkeun ikhtiar mah pan ti bareto Pak geuning can diijinan mah hese ayeuna geus diijinan tah init ka Arab wayahna ieu teh kersaning Allah ieu teh wujudna Allah ieu teh parentah Allah mata bubar ti ditu ge tong robah sikap anger we kudu jadi jalma urang dieu entong lelegegan heuh ya tuh mata ilmu nu ngaran ilmu mah gampang boro-boro ti kiai boro-boro ti santri boro-boro ti ajengan jalma asal kosong hate anjing sekalipun bakal jadi ilmu dina kahirupan sakadang anjing saksi kuring panggijeng anjing punten cinti pun guru ka anjing cek tatangga teh oh rada gelo anjing teh nyebut nu gelo nya cenah guruna anjing kali-kali mah bapak jeung kuring hayu urang guguru ka anjing lebah mana urang guguru ka anjingna sanajis-najisna baham anjing masih kini bisa dikumbah ku 7 kali kalian make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantel awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur bener pan Pak matakna nu kudu ku urang dijaga teh nu kieu patut sangatna sungut katojos mah ku peso aya rumah sakitna katojos ku peso aya garingna tapi jelema katojos ku omongan urang nepi ka kiamat Allah bakal nyieun balitunganana nu kieu nepi bahayaeun anjing biwir otak untung ayeuna Ramadannya ayeuna nu rek ngomongkeun batur ki pan Ramadan mah pokok puasa untung teuing ge masalah ger deui eta geus tuh ka anjing wae jadi guru ayeuna awak ibu dijadikeun ku Allah tina 4 unsur taneuh cai angin seuneu sok guguru kana taneuh ari taneuh teu boga panyakit dendam diidap dileuyeuk digeuleuhan dikeumeuhan dirujitan dicuaan halodo 6 bulan nolol hujan sapoe nu ngaran taneuh Pak anger we geuning itu teu boga panyakit dendam taneuh diidap dileuyeuk digeuleuhan dikeumeuhan dirujitan dicuaan dingewaan anger nu ngaran taneuh kitu we sifat taneuh matak lamun di dieu jelema nu boga panyakit dendam berarti si eta taneuh sengketa nu omongan wae gini eta taneuh mah dipelakan juput jadi dipelakan pare jadi nah awak ibu aya unsur cai guguru tina cai dipenet cai naik ka luhur penet deui rembes ka handap dipenet deui lupa ku cai mah naon maknana nyieun kahadean ulah karna batu resep nyieun kahadean tong kahalangan kudu ngewa urusan resep jeung ngewa kumaha panyakit hate masing-masing Pak ayeuna kuring datang ka dieu bapak resep alus meureun hate bapak pinuh ku ka resep lamun ngewa na boga dosa naon panggih garek ayeuna juga geuleuh ku naon ari maneh bener teu Pak hate jelema mah sumberna hate patak Allah moal ngahampura hiji jelema moal narima salatna moal narima zakatna moal narima ibadahna moal narima saumna sapanjang dina hate aya sifat geuleuh ka sasamana tuh matak puasa salat zakat intina mah ieu keur ngomean hate naik deui kana seuneu ibu hayang salamet kuring hayang salamet babari ku guru we tina seuneu teh panas jadi jelema hayang salamet tong kapanasan diri ku milik batur tong kareram awak ku harta batur nyen gedong jadi hulu modar suku kita panas padahal jelema geus keuna ku takdirna masing ngaran takdir geus moal bisa dihalangan Pak Haji kudu initna iraha apa hapit oh Pak Haji init ke Arab kudu bulan hapit sok halangan ku sararea moal bisa geus takdirna kuring kudu jadi mubalik sanajan bajuna kieu calana kieu saha nu rek ngahalangan da moal bisa kalah kacape nu ngahalangan nanaonan ngeuleuh ustad preman sapodo dalin maneh nu ngeuleuh lagi atuh pika gering-gering teuing hate teh matak naon lamun bebas dina hirup heueuh nya tong kapanasan ku milik batur tong kapanasan diri ku harta batur jongjon hirup yo batur nyeun gedeng menang nyegik
batur make kongkoreun moal teu meunang anyuk atuh paduli we kunaon sih make jeung hate saperti kitu lantaran ieu hate nyanyautan ku pangaboga batur artina seuneu dileg-leg ku awakna naik deui kana angin lamun diseukeun kitu aya angin puting beliung ibu bakal salamet nah bakal dibere peringatan ku nagara pindah heula we ka Cimaung ke Tengkuring jelema mah bakal salamet ku angin puting beliung nu hese mah angin leutik ngahiliwir taya nage lapar heueuh ngaleuet henteu pangaosan ongkoh dipangdongengkeun ku dua mubalik namepun bapak tuluy kuring saloyong angin leutik teh saeutik pengajian runutan da asa dipepene urangnya angin jelema kabeureuyan lain ku cucuk kuda tapi jelema kadang-kadang kabeureuyan ku cucuk peda matak musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain nu geuleuh lain nu cua lain nu ngewa musuh nu paling nyata awak bapa sorangan tuh masjid nah aya nu ngajaga eueuh sugan aya nu ka masjid kamarana ka masjid montong ku aing dikadek eueuh tapi naha masjid kosong berarti musuh nu paling nyata ngeludna bapa kalau kawe hayang ke Palestina ke masjid tara ye jihad ke Palestina perang cing teh bisa nyekelan bedil henteu deuk naon repot urang ditu jihad keur urang mah eta we atuh masjid suburkeun Quran buka sholawat aos batur gede milik bebas hate eta we jihad keur urang mah lain ke Palestina jihad perang maihan Yahudi cing teh bisa ngabedil henteu ngarepotkeun urang ditu ya tuh opat unsur jadi el tah maka ieu Pak Haji bade ngalalakon ibadah haji naon elmuna gampang geura lalajoan Nabi Ibrahim alaihissalam samungkeun ku bapa jeung ku ibu engke ka mana jigna kuring nyarita keun rukun jeung syarat saha ibadah haji mah panginten parantos ku pun bapa tadi kuring mah kieu we lah Allah teh nyiptakeun Nabi Ibrahim geuning Bu ngabogaan istri ngaranna Siti Sarah moal katurutan ieu doa teh pan aya geuning lebe ya Allah jadikeun rumah tanggana seperti Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar jeung Siti Sarah ya Allah jadikeun Nabi Muhammad jeung Siti Khadijah ya Allah jantenkeun rumah tanggana Nabi Yusuf jeung Siti Zulaikha ieu teh doa teh terlalu luhur da moal mampu nah mampu ibu jadi Siti Sarah moal mana bukti Nabi Ibrahim alaihissalam gaduh istri ngaranna Siti Sarah teu boga turunan wae pan ngaharewas ka Ibrahim ti kuring teu boga turunan susuganan wae ti Siti Hajar memboga cing wayahna anjeun kudu ngawayuh jeung Siti Hajar sangem ibu nawaran ka salaki titah nyalu tuh kunaon ibu teu sanggup nawaran salaki nyandung boro-boro salaki urang mah ditawaran dina henteu oge susulumputan beda jeung Nabi Ibrahim ditawaran Ibrahim geura nyandung jeung Siti Hajar nyarulung cai panonna kunaon Sarah make jeung nitah nikah deui kami hayang boga turunan anjeun teh pangkat nabi kudu aya generasi penerus kumaha ceuk Ibrahim moal Nabi Ibrahim dititah nyandung nyebutkeun moal bapak pret teu percaya bener Pak mata entong tong ditawaran lain Ibrahim jadi tong popolontongan urang cek Ibrahim teh moal wayahna dituntun panangan Ibrahim dianterkeun nah kudu kasaha kuring nikah teh ieu tah Siti Hajar ridho disaksian pernikahanana beres nikah maklum anu geus nikah dipisahkeun ku Allah taala pelendung ngandung ngaran Siti Hajar Ibrahim wayahna pisahkeun di mana pisahkeunana dina hiji lengkop tah cicing geus rek nada asup kana Bapak Haji teh di hiji lengkop diteuden ridho keur ngandung diteuden di hiji lengkop cai eueuh dahareun eueuh kahirupan eueuh sanggup teu ibu keur ngandung disimpen di hiji tempat di imah ieu mah di imah ngan eueuh tatangga eueuh baraya hirup nyangcen sorangan kumaha bibir ibu harita moal teu salaki rada gelo
nya dijadikeun nu kadua nya dipiceun aing awak serahkeun deui sakalian aing teh moal teu kitu ieu mah teh. Nah merekna lain iman Siti Hajar. Siti Hajar mah pananya ka Ibrahim nah ai kaula cicing di Jilengkop dititah ku Allah nya parentahan Gusti Allah kumaha cek Siti Hajar abdi narima ya Ibrahim sanyaah nyaah na salaki kuring aya anu leuwih nyaah nyatana pangeran kuring. Iyo kayakinan urang mah bubuk leutik mangga akang teu sawios sok we akang bade ka mana menikeun emak menyalira sanyaah nyahan akang aya Allah leuwih nyaah ka emak pret. Waduh sabulan teu dirasikuan ke Facebook geus parampang salaki nurus tunyung teu mere rasikeun ieu tah merekna teh. Siti Hajar mah teu ieu teh parentah Allah nya pelenung 8 bulan 10 poe borosot gubrak ke alam dunya sahawastana Ismail sabulan 2 bulan 3 bulan ngalahirkeun nyalira Ismail kahirupanana di dinya ngaran indung berarti butuh cai susu keur nyusuan nu ngaran anakna kukurilingan 7 balikan disebut sa'i lamun dina ibadah haji. Tah cicing artinya sa'i teh naon kukurilingan ti sofa nepi ka marwah ieu teh perbuatan saha Siti Hajar melaan hayang cai keur nu ngaran anak nepi ka sofa jeung marwah artina bapak naon artina sa'i di Arab lamun teu apal cara ngahargaan indung jeung bapak well tah terus eutik jelema salat ibadah saum tapi kakolot caluta kakolot nganyerikeun hate naon maknana eta ibadah lamun kolot nyeri hate ku kalakuan anakna. Bener tuh Pak naon hartina ayeuna Pak Haji beak duit 70 juta init-initan ka Arab lamun kolot teu katalingakeun kolot aya kahayang teu kabere kolot gering teu kabawa ka puskesmas acan kolot hayang boga baju teu dipangmelikeun acan 70 ka Arab mampu tapi mereka kolot sakarung beas henteu nanaonan kikituan well sabab ibadah sa'i teh lain lalakon enteng sa'i di sofa nepi ka marwah itu mah hanya syariat Pak dah hakikatna mah perjuangan indung melaan nu ngaran anak nepi ka kukurlingan di sofa nepi ka marwah 7 balikan melaan Ismail hayang ngaleueur. Cicing ya mata ceuk ku bapak tinggal nyamungkeun ka mana ngomong kuring aya saing kata di Arab teh di sofa nepi ka marwah kukulingan perjuangan indung kanu ngaran anak geus capek geus lungse nyeretkeun Gusti abdi tumambrak jeung tumarima dalah di kumaha abdi disimpen ku Ibrahim parentah Gusti abdi boga anak parentah Gusti abdi nampak deuk dikitu diri ku Gusti tauhid keren eta Pak bener ya sanggup teu ibu lamun salaki ninggalkeun mangga Gusti ridho abdi mah ya Allah teu nanaon nyebut teu nanaon ngeureun jeding saeutik teh akhirna gek calik kokot seakan nu ngaran budak Noel hiji batu pan aya budak no ceurik mah kitu ning lolong seran kurumuy tina batu cai disebut sumur artikeun ku bapak sumur jam-jam nyieun kahirupan hirupna anak bahagiana anak alusna anak suksesna anak lain cai jam-jam teuing tapi cai panon inung nyurulung tengah peuting ngabejaan ka Gusti Allahna Gusti sukseskeun pun anak Gusti cagerkeun pun anak Gusti benerkeun pun anak Gusti sing seueur nu mikanyah ka anak matak suksesna jelema lain karena eta jelema tapi aya indung nu tengah peuting ngadoakeun ka eta budakna tuh cai gambaran lagi Pak bener ya sehingga Allah ngancam sholat ditolak saumna ditolak ibadahna ditolak hajina ditolak sapanjang anak goreng patut kanu ngaran indung jeung bapana tah cicing keuna emang kasararea ge sabodo nah saha ibu bareto keur leutik ieu teh makhluk Allah nu bedegung ya asli Pak gerasok tanya nasaha bapak baheula nu keur leutik bapak teh pernah ngalaman 6 tahun 5 tahun 7 tahun 17 tahun saha bapak keur umur sakitu ulah mentang-mentang ayeuna di kopiah ujung ngarasa soleh bapak baheula 6 tahun jelema pang bedegongna ka kolot dititah ku kolot tarang ngagugu saha eta dititah mencetan geuning nyai emak teh nyeri sirah pang mencetankeun kumaha jawaban ibu harita ka kolot
asa ngararaku Nyai asa caranggal suku pangmecetankeun ieu pingping kumaha jawaban ibu harita kakolot ayeuna ibu boga budak kolot geus eueuh titah budak ibu Nyai pangmecetankeun sirah kumaha jawaban budak ibu ayeuna ka ibu lepok ayat Allah hadis Nabi kami cek Allah ngahisab jelema boro-boro di akhirat dosa kanu ngaran indung kontan di alam dunia tah bener bu ayeuna ibu geus karolot kieu hayang mencetan kolot ayeuna hayang cicing nalahunan kolot hayang nangkep kolot hayang dititah ku kolot tapi geus moal terjadi lantaran kolot geus ruk ku padung rap ku lemah katuruban tanah beureum kajeun ngoceak maratan jagat kajeun ngajerit maratan langit ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur matak lamun deuk baralay ka kolot ayeuna mengpeung keur aya uneh sadel atuh da tuh tina sae moal mungkin terjadi nasai lamun eueuh Siti Hajar anu kukurlingan 7 balikan ternyata artina merjuangkeun ngaran anak naon hartina ibadah haji naon hartina ngabangun masjid naon hartina nyieun pangaosan lamun inung bapa nyeri hate ku kalakuan urang kabeh ditolak aduh ternyata al jannatu tahta alal aqdam gerbang surga adalah ridona nu ngaran indung jeung bapa bener ayeuna ibu baju aralus buah kolot masa potong kitu kabeuli urang barang dahar ngarareunah buah kolot mah ayeuna bias mahal ge teu kabedag anyuk ngahutang nu paling nyeri hate lalajuan dina media aya hiji kolot ngadaharan daun sampeu kamarana anakna eta bener tuh sae tah kukurlingan sopa marwah teh ternyata perjuangan inung ka anak artina Pak Haji naon hartina menta hampura ka tetangga menta hampura ka baraya menta hampura ka dulur samemeh menta hampura ka inung anu nganungna ka bapa nu ngayugana naon makna ngurusan batur budak ayeuna sok katipu kudu ngaran kabogohna kolot mah kuliah belaan ngajual sawah kolot mah nguliahkeun anak belaan duitna menang nabung nah ari geus beres kuliah nu dipoto jeung kabogohna terima kasih ya kamu sudah menemani aku dari nol anjir si eta budak teu cereuk kolot mah ngeh mangul itu mangul ieu numpang nabung sawah dijual melaan budak hayang kuliah geus beres kuliah nu dipoto eta teh bengok kabogohna tuluy nyieun status geuninganan terima kasih kamu telah menemani aku dari nol anjir wadul gede Pak kamana inung bapa salila ieu nu loba jasa nah urang sok mapohokeun jasa kolot bener Otak kuring masa panjang cek inung kuring kasep sakodo diledek batu disebut bagong ge tadi ge cing teh da kamana cenah maneh balin bulan puasa kieu pangaosan kamana ka Ciwidey ranca Bali sorry gak pakai headset ranca Bali bae da beda saeutik atuh karanca Bali orang karanca Bali cenah heuh cinterkan heuh cenah jug ku emak didoakeun kasep tah aya bahasa kasep deg dihina jiga bagong deg dihina jiga monyet mangsa bodoh orang nu paling berjasa ka awak kuring nyebutna kasep ibu gablek jasa naon ka kuring nepi karek ngaledek kuring moal aya pangaruh kuring diledek batur moal aya pangaruh kuring dihina batur da ibu teu boga jasa naon-naon kanu ngaranna gerhana well bener bu sadeu atuh da leucih geus urang tuluy dina ibadah sae teh ternyata lalakon indung ka anak borosot budak kadunya isep gede Siti Hajar jadi boga kahirupan bisa nyieun imah bisa tani lantaran ayana sumur Jamjam Ibrahim datang assalamualaikum waalaikumsalam Ibrahim sono pamajikan kanu jadi salaki pertanyakeun kana awak ibu budak geus gede ibu keur sangsara diteun batur ibu geus beunghar salaki datang deui bagaimana sifat ibu harita mangga jawab satahun teu datang-datang 2 tahun teu sumping-sumping 3 tahun teu hadir-hadir 4 tahun 5 tahun geus pemuda Ibrahim datang
bari ngomong hajar wayahna ieu anak deui dipentaridona kami diparentah ku Allah mencit ieu budak. Bener Pak? Cing ibu teh diantep ku salaki budak geus gede kahirupan geus boga salaki datang wayahna ibu moal jiga Siti Hajar deuk naon sia ka dieu Bagong aing keur ngandung wae eueuh datang-datang budak geus ngajuru geus gede kieu aing keur sangsara teh hadir-hadir nah ayeuna urang disenang maneh datang deuk naon sok deuk naon. Inilah nilai iman poe ayeuna. Siti Hajar nangkep Ibrahim kami sono anak anjeun ieu Ismail cek Ibrahim Hajar wayahna deuk dipentak kariduan yen budak anjeun deuk dipencit. Bayangkeun kunaon Allah nitah mencit Nabi Ismail lantaran Ibrahim sompral mata kabejaan ka ustad ka kiai entong pernah keluar bahasa sompral bisi diuji ku Allah. Cek Nabi Ibrahim umatna nanya Ibrahim lamun Allah menta harta bakal dibikeun jawabanana boro-boro harta anak pamajikan Allah menta moal burung dikorbankeun. Ternyata ku Allah dibuktikan mana Ibrahim paningang jelema urang oge ning da aya keur rada soyeh mungkin ngasuk kitu mun ibu ning mun ibu keur soleh pisan keur taat ibu pami aya pangajian subuh bade sumping bujeng-bujeng subuh nepi ka subuh deui emak moal burung datang waduh anjir sompral teh bener ya ku somparalna Nabi Ibrahim Allah muji sok Bu Ibrahim buktikeun paehan budak anjeun ngaranna Ismail. Bayangkeun dicekelan leungeun Ismail da ibu ge geus apal ka mana judulna ieu kuring nyarita kana kurban Pak. Bener kan 9-10 Zulhijjah dicekelan Ismail ama titah mencit anjeun kumaha Ismail nyaritana ama lamun memang eta parentah Allah mangga geralakukeun dibawa ke hiji gunung kurumuy we setan jeung iblis cek iblis Hajar teu gablek kira-kira salaki maneh teu ngusahakeun salaki maneh ngantep budak geus gede deuk dipencit cing lawan datang parentah Allah wayahna tuh aya batu 7 baledogeun maka ibadah haji di ditu aya ngaran lontar jumroh Aqabah hartos Pak ya ieu kan nyambungnya karena ibadah haji engke teh Pak haji teh bakal lontar jumroh labbaik Allahumma labbaik jeung segala rupa lontar jumroh beledug sejarahna eta ngalontar jumroh teh maledog iblis Pak. Iblis datang ke Hajar, ku Hajar dibaledog 7 kali. Iblis datang ke Ibrahim, ku Ibrahim dibaledog 7 kali. Iblis datang ke Ismail, ku Ismail dibaledog 7 kali. Maka dina ibadah umroh jeung ibadah haji aya disebut lontar jumroh. Maka makna ngalontar jumroh adalah maledog nafsu iblis di Arab. Tapi naha datang ke Indonesia, di Arab mah iblis dibaledog, di Indonesia iblis dikukut deui. Mana bukti? Eta geuning balik ti haji teu disebut haji baeud. Well, bener ya? Datang ke Indonesia prakatang-tang prakateng-teng. Oh, di ditu mah. Cinte kumaha teh mang haji. Artinya iblis geus asup deui kana hate, Pak. Naon aya di ditu iblis di baledogan, aya di Indonesia bet dikarukut. Padahal haji adalah gelar nu dibikeun ku urang Arab. Engke teh Pak haji sumping kana teh bakal aya askar. Mun ceuk urang wilujeng sumping haji, ai haji teh jelema anu datang ke Arab maka disebut haji. Maka ibu-ibu datang ke Arab disebut hajah. Datang ke Indonesia mah kan urang lain datang ke Arab. Nya biasa deui we mun udin-udin deui. Mun gerhana-gerhana deui, maka jeung kudu membawa gelar ti ditu. Well, cicing da ieu mah wayahna kudu nepi ka kaharti, lamun teu kaharti protes. Tah ustad, teu kudu hayang-hayang amat disebut ustad. Da lain bere gelar ti Allah ti jelema. Tah ustad nana gerhana. Komo disebut al-mukarram anjir kana kagempeur. Al-mukarram Bapak Ustad nana gerhana kuringkak bulu-bulu. Nah, al-mukarram teh yang mulia. Palebah mana muliana kuring Pak kami ge karek ayeuna juga disebut yang mulia. Kumaha lamun kuring tukang tipu mah? Bener? Mata celana biasa, baju biasa,
ngomong-ngomong biasa. Kuring lain jelema nu luar biasa, tapi kuring jelema anu biasa. Mata biasa-biasa we atuh. Teu kudu riweuh. Dalam hal kuring jadi jelema luar biasa mau ngomong mal kusuna ku Arab. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, ahlan bik, moal ngarti sararea. Atau aku Inggris, in the name of Allah, the merciful, the compassionate, ngartos ibu bapak. Bro ibu orang gimana ngapalkan saja jalan. Baju biasa, celana biasa, ngomong biasa. Sabab kuring sadar, kuring jelema biasa, lain jelema luar biasa. Mata sikap bapak ka kuring biasa ya tuh. Tuh kudu mau kejung, tuh kudu. Teketah. Biasa ya. Sabab gelar eta hanya sebatas gelar manusia. Haji ge Pak, lain gelar ti Allah, gelar ti urang Arab. Keur jalma nu datang ka ditu maka disebut haji. Keur kaum lalaki hajah, keur kaum awewe maka haji jeung hajah teh urang datang ka ditu haji sabaraha poe ngan sakadar sakitu poe balik ka dieu mah leungit deui gelar teh amare udin deui, dada deui, dodo deui. Entong nempel tuluy haji aduh. Naon sabab lalakon di Arab melontar jumroh adalah maledog iblis. Di dieu ge iblis kudu anger di baledog. Bener ya. Tuh sae jeung lontar jumroh. Barang deuk digeresel kurumuy malaikat Ibrahim anjeun lulus tina ujian. Sabenerna Allah keur nguji anjeun lain kudu ngorbankeun anak jeung pamajikan, tapi anjeun kahiji ulah sompral, nu kadua bener geuning anjeun teh nembokkeun ka cinta ka Allah taala, nepi ka anak pamajikan, nepi ka cinta teu ngelehkeun ka cinta anjeun ka Gustina. Tah ieu nah teh nya Pak Haji 70 juta lebar mending pikir deui, mending pake meuli mobil atuh lebar Pak Haji. Meuli sawah ge lumayan 5 juta setumak kali 70 juta ayalah saimahan budak Pak Haji. Pikir deui Pak Haji. 70 juta di mata jalma anu ridho ka Allahna kebul leutik kuring leuwih hade leungit 70 daripada engke ditakon di akhirat kuring mampu tapi kuring teu init. Itulah nilai iman jelema nu ibadah haji. Terus Pak. Tah ayeuna kuring al-mukarram cenah ari. So urang ngajina ngaji rada jero saeutik atuh. Al-mukarram itu yang mulia, bener Pak? Di mana-mana ge yang mulia mah nu mere lain nu dibere. Al-mukarramah Pak Haji jeung keluarga pan mere kuring. Laras Pak. Bisi. Nya. Jadi Pak Haji jeung keluarga teh ngulem kuring datang. Tameureun Pak Haji teh bakal mere ka kuring. Laras teh Pak. Al-mukarram teh nu mere lain nu di posisina. Pak Haji nu mere nu dibere. Nu mere posisi kuring, nu mere nu dibere. Berarti al-mukarramah Pak Haji. Nuhun al-mukarram. Yen ari bener sok pikir deuk nepi ka mana sok jeung kuring. Al-mukarramah nu mere lain nu di posisi ayeuna kuring nu mere nu dibere. Nu dibere Pak kabeh harapal, kabeh apa. Eta mah gede jeung leutik kumaha karidon Pak Haji. Tadi moal menta ajak Pak Haji teh geus cenah al-mukarram ke ustad nolak mangga ke Pak Haji. Kahartos teh maksud kuring Pak. Ustad, kiai, ajengan, cek saha, cek jelema Pak. Cek Allah, wallahu a'lam. Sedengkeun tugasna berat, kiai, ustad, ulama, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Geus yungkin can nana gerhana geus boga warisan ti nabi, tong wakayakin. Naon nu diwariskeun ku nabi? Nabi bager, nana gerhana pedil. Ya. Nu diwariskeun ku nabi teh soleh, nana gerhana osok salah oge. Nabi ngawariskeun naon? Sodakona beak hartana, kuring tina ceramah ge meunang harta.
can pas kuring disebut ustad, can pas disebut kiai, can pas disebut ulama, mata kuring adalah manusia biasa anu teu perlu dianggap luar biasa. Weh. Ada orang mah bieu ge lempang ge biasa we, lempang urang teu kudu kokodo moyoan. Nah, beda ustad kudu kieu gitu. Ya sarua we, lempang juga bapak ngagidik jeung rusuh jeung naon. Hah? Naon? Oh. Nah, cici. Jadi lamun andai kata bapak sararea nu aya di dieu geus dibere gelar ku batur ustad, kiai, ajengan urang tapakuran awak ieu rada era. Naha ustad kiai ajengan disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi. Apakah urang geus bener boga warisan nabi? Nabi akhlakna alus, geuning urang masuk sorongot wae. Nabi ka masjidna leket, geuning urang masuk kelut wae. Nabi maca Qur'an mineng unggal poe dibaca tuluy beberapa juz sabulan tapi kehafal Qur'an. Pan urang Facebookan wae. Bener teh Pak ya omongan kuring kade ya bisa salah. Nya di bapak hayang mah disebut ustad kiai ajengan mangga da abdi moal rugi. Bapak ieu ge Pak Haji disebut al-mukarram teh rugi, mangga we keur bapak al-mukarram kok. Atuh ustad kok keur Pak ustad, kiai keur bapak. Kuring mah entong jelema biasa anu teu kudu dianggap jelema luar biasa. Biasa-biasa. Tah mata melontar jumroh adalah maledog nafsu iblis. Punten Pak Haji, wangsul ti ditu ge anger iblis teh gelutan ku Pak Haji. Ulah balik ti ditu jadi ria. Haji bro. Haji Muhyiddin mun seling mah. Di Arab jelema bakal bager. Di Indonesia balik haji kudu anger tetep bager. Mun ibu-ibu di Arab cakacara oge patuh, balik ka Indonesia anger ibu kudu nemogeun kapatuhan. Balik salaki sanajan geus mang tahun-tahun balik di haji, balik salaki ti kebon sambut ku ibu. Bapana geuning sumpi. Kalah seuseurean aing mah. Sambut nalawang panto, bapana geuning sumpi. Ieu teh tumpul kitu tah aing ngarepan salaki teh lain kieu wae atuh. Bapana geuning sumping cek salaki teh nya mah bapana mangga gerak calikeun dina golodog ge cokot cai anu tiis teu make gula big seblok mah jeung. Nah dia ibu meni boga masalah naon ibu jeung salaki dok di seblok cenah mah. Bapana geuning sumping nyokot saya nu tiis teu kae teu make gula da eueuh bikeun ka salaki mangga bapak hampura ngan teu make gula suruput ku salaki diinum tapi teu make gula tapi kareueut nepi ka 2 gelas 3 gelas haus keneh jiga nu kareueut ternyata nu kareueut nu amis lain gulana nu amis teh budi ibu ka salakina. Nggak sarupa gitu bapana bilih teu acan ibak hayu urang ka jaman ieu odolna ieu sabuna ieu anukna geblus ka cai tungguan ku ibu di luar deuk naon nyiapkeun sarung jeung kokona jeung kopiahna pan sidik salaki acan salat kaluar ti WC bapak ieu sarungna ieu kokona ieu kopiahna kebutkeun sajadah ku ibu mangga bapak gerana tepan dekul salaki salat kuliwet ibu ka hareup beres salat nyumuh dina lahunan salaki babna capek lungse ripuh tunduh geuning bapak melaan jisim abdi hapunten jisim abdi tak eta nu dipika butuh ku salaki teh bener Pak dengekeun tapi deui lalaki nu kumaha lamun awewe hayang nu kitu ceuk bapak doa cenah anjeun balik ka lalaki nu kumaha anu sarua nu saimbang anu merhatikeun kana pangabutuh pamajikan hayang geulis ya dangdanan hayang nurut ya contohan hayang jongjon ya rasikoan ari pamajikan dituntut kudu kitu ai risiko teh dibere ti mana jodohna mah bener tuh hayang dangdan ya hayang gelis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan mah geura nyangu ieu beasna jongjon bu
Magra masak ieu pasakeunana, magra dangdan ieu wedak jeung lipstikna, magra ngange ieu geulang jeung kongkorongna. Aduh. Magra ibak ieu sabuna, mah di parfum tah parfumna deuk barang penta moal ibu ka salaki lamun salaki kitu. Tinggal Pak moal. Jadi ternyata pamajikan loba barang penta ka salaki lantaran salakina tara barang bere. Nya. Ai sare hayang jeung nu seungit ai dimandian ku sabun ganduk. Laingan asa ngeugepan domba Garut itu. Lain salah ibu, tah salah lalaki. Tapi ibu oge deui. Lamun dibere duit ku salaki teh pake dangdan ge keur. Waduh. Duit di salaki pake dangdan keur salaki, tapi kenyataan duit di salaki dangdan mah keur batur, kauleman jiga ratu, di imah jiga babu, di kamar jiga hantu. Usagala dipake na, beungeut make pupur warna hideung, panon make bonteng, bibir make tomat, buat asa sare jeung jus Pak. Makana jeung kuring geladang ibadah tapalkeun dina kahirupan balen saimbang. Nah, ibadah haji ini kan itu balik akhlak jadi gitu, inilah nilai mabrur. Jadi disebut ibadah haji anu mabrur. Mabrur teh ibadah anu mangaruhan karena sifat hirup sapopoe. Jijing. Nu disebut mabrur teh ibadah nu ditampa, cirina ibadah nu ditarima, tina ibadah eta kapangaruhan hirupna ku ibadah eta. Bapak salat kapangaruhan teu Bapak akhlak tina salat. Salat urang alus Pak, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la sami Allahu liman hamidah. Aralus teh eta bacaan. Aralus lamun bener Bapak salat kudu aya pangaruh tina bacaan eta, gue babubar salat anger ucapan tong nyerikeun hati batur, tong ngaledek batur, tong ngahina batur, tong ngomongkeun kagoreng patutan batur. Bacaan salat alus, bubar salat ge kudu anger ngajaga kaalusan tina eta bacaan. Matak jelema nu sok salat tapi anger nganyerikeun hate batur, gerak tanya naon nu dibaca. Da insyaallah ku ceramah kieu mah kahartieun kabege umut-umutan. Kain tunuh eta. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ceuk nu saurang. Subhana rabbiyal azim keun Pak tong dipermasalahkeun. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim tah nu gelo nu katilu subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdi ta eta nu lieur. Tapi makna tina ruku adalah Bapak lamun indit ka Jepang, maka di Jepang setiap jelema panggih jeung jelema kali kata hai. Naon makna ruku Pak? Ngahormat batur, ngahargaan batur, ngajian batur. Lamun ustad jeung ustad geus bisa silih ajen, maju Islam. Lamun ustad jeung ustad teu mampu silih ajen, tong ngarep-ngarep Islam maju. Weh. Nu 2 3 keun antep cenah dikeureuh ku 2 3 na, nu 11 keun antep cenah dipigawe ku nu 11 na, teu meunang diadu-adu batur eukeur ari ibadah. Nah, di mana judulna ibadah kudu diadukeun? Weh. Heuh. Atau dibelah di rumah tarawehan teh cepet 2 3 teh geuning angge 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Orang teu kudu loba komentar, itu mah batur. Pigawe nu urang bae teu kudu nuduh nu jauh, teu kudu neang nu anggang, korehkeun nu deukeut, saha nu deukeut awak urang Pak. Nah make jeung kudu komentar nu batur da batur. Bener ya. Di Arab taraweh nege jam 3 subuh pek bae di Arab ngan di dieu mah entong di situ percaya cobian engke pingpin tahfiz Quran nu apal 30 juz sapeting nu dibaca rakaat kahiji Al-Baqarah alif lam mim zalikal kitab karek nepi ka dinya jelema cukuna geus katung hiji geus kikieuna karek iya kana budu juk amin. Nah haji nyungkun hayang gerang dosa
Inilah di masjid urang. Gening di Arab ibu sok lalajo TV, taraweh di jam 3 subuh jelema daek di Arab, cobian di masjid ieu. Pingpin ku qiraatul Quran internasional. Tahun lagi geus hade atuh maca Fatihah teh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cari tanah taraweh. Bismillahirrahmanirrahim. Leret ka tukang bubar jelema teh. Bener tuh Pak? Entong nempo Arab ini mah ciwidi. Nah, bahaya tuh beda lain tahu. Tong nempo Arab ini mah ciwid. Dei ciwidi. Ieu mah ranca Bali. Tong maka jeung nempo Arab. Di Arab taruh 3 subuh jelema daek di Indonesia cobaan bikin 3 subuh. Isukna ge eureun ka masjid. Mang nanti ke masjid deh, rada kelo anjir imamna imam dicarekan. Soloyong ngejeger, iling cenah ku aing lah imaman teh. Bari make tato, ari ngaran jeger pan peraraah apal kana Quran juz amma ge henteu nu dibacana qul huwallahu ahad dihaben. 23 nu dibaca Al-Ikhlas. Rakaat kegenep hayang Anas kan poho deui ngareret heula ka tukang. Wios qul hu deui eta jeung tukang lajengkeun we cenah lah. Jam 8 taraweh anggeus tempo cek jamaah teu sangka maneh hade cenah euy imam. Inilah Indonesia. Matak tina ruku belajar ngajenan batur, diajar ngahargaan batur, diajar narima kana kaunggulan batur. Lamun teu kitu sik-sik nelik sulit ati goreng kujus belang bayah bakal ngewa ka batu. Weh. Apan salat nu mabrur ibadah haji nu mabrur teh nu ditarima ku Allah cirina nu ditarima ibadah nu ditarima ku Allah cirina aya pangaruh hirup tina ibadahna tina salat mun bapak geus boga pangaruh ngomong teu nganyirikeun hati batur bisa ngajen batur berarti ieu salat teh bener ditampana sabab dibawa kana 24 jam. Tah ini ibadah haji sarua. Ibadah haji ge sarua. Lain kongkorong di panjangan lempang jadi dongkok. Itu kongkorong Arab. Tinggal hayu ngaos. Tah lamun kitu kene kahirupan naon maknana salat, naon maknana ibadah haji, naon maknana tina perkara ibadah. Lamun urang aya sifat hayang pengakuan batu. Lalu Pak geus heula tak nepi ka dinya kalem karek sa'i longkar jumroh tuluy wukuf di padang Nabi Ibrahim teh Pak geus berhasil kurumuy musuhna Ibrahim maneh anu ngancurkeun berhala wa ata laja jeung mana teh ceuk Ibrahim laras nanaonan kitu teh maneh teh goreng kalakuan tuh tempo nepi ka ancur kuil-kuil ceuk Ibrahim tong nanya ka koring tuh tempo kampak naga aya di berhala nu paling gede rek disaeur ngadagor kumaha da eta mah patung ceuk si eta saking ku kadeseh eta dalilna tewak Ibrahim dibebeskeun kana jero laut dibebeskeun kana jero tempat di cek di leungeunna dibagudet gek diu antep ibu biasa teu naon antep daripada ceurik sok ka dieu geun ibu sok tuh dek kalau ditu sok sini dek itu dicalik yuk udah saya baik baru calik di situ anak bersih dek itu tuh pada di dia sok tenan awan ngaran lagi budak lah mun indung nama kita sudi dah ngaran budak daripada titelnya oke nah nggak sih jenggala di paguder diasupkan karena hiji lomang deuk diduru
ayat Allah datang kusabab Nabi Ibrahim pasrah Gusti abdi nyerenkeun kami ngajalankeun agama parentah Gusti rasikona ge Gusti anu bakal nyinglarkeun maka kurumuy ayat kul ya naru kuni bardaw wa salaman alal Ibrahim hei seuneu tiis salametkeun Kangjeng Nabi Ibrahim akhirna salamet Ibrahim sanajan diduru leungit juluhna kuniang budang bubar jelema tah ieu ayat teu bisa dipuasaan ku bapa ieu ayat khusus ke Nabi Ibrahim kulya naru kuni barda wa salaman alal Ibrahim hei seuneu tiis salametkeun Ibrahim punten bisi aya ngaranna Udin sok puasa 7 poe 7 peuting kulya naru kuni barda wa salaman alal Udin cobaan asup kana seuneu jadi ruhak sabab mukjizat karomah ku Allah dibikeun ka Nabi Ibrahim lain keurnana gerhana ka hartos surgana Pak Haji bisa ibadah haji karena ieu teh yakin dipilih ku Allah kunaon Allah bet milih ka Pak Haji bisa jadi karena Pak Haji aya amalan nu dipikaresep ku Gusti sakali deui Pak sakali deui kunaon Pak Haji dipilih ku Allah bisa jadi di awak Pak Haji aya amalan anu Allah mikaresep kana amal eta gerak tanya bisa terpercaya mata kurang teu kudu sirik ka batur teu kudu panas ku batur teu kudu sabab hakikatna bisa jadi karena di awak Pak Haji dipilih ku Allah teh aya parentah Allah nu dipigawe ku Pak Haji anu batur teu apaleun eta mah rahasia Pak Haji jeung Allahna kuring kunaon dipilih ku Allah jadi mubalik bisa jadi aya pagawean kuring anu Allah ridho ka awak kuring matak bapa tong sirik ku kuring sebenarnya aya pagawean anu bapa moal apal ti awak kuring well jadi lamun ibu hayang dipilih ku salaki babari tinggal ibu geura cicing dina pamilih salaki mun ceuk salaki mah ulah kaluar imah ngajedog jadi penceramah yang budak nyamanan ya baik antep udah bisa beri bawa anggap ya udah karena YouTube kan wah viral deh wae rada fitnah tuh seperti dasar rada fitnah tuh seperti kustadana gitu buka budak di orang Ciwidey gitu so ampun ya Allah Gusti Robi tapi benernya Pak ya leres tuh Pak Bapak hayang dipilih Allah enteng tinggal cicing dina parentahan Gusti Allah ibu hayang dipilih ku salaki tinggal gugu tina perkara lebih hayang ku salaki mah tong kaluar imah gugu mah tong hayang itu gugu bakal dipikanya ku salaki ari kitu mah tong kaluar ya aku mah urang we kunaon Pak Haji dipilih ku Allah ibadah haji bisa jadi dina awak Pak Haji aya amal anu kapilih ku Gusti Allah sehingga Nabi Ibrahim wukuf di padang Arafah ngahulang wukuf pada kan mama pada kan dia ya atau dia sepanjang 24 tahun ceramah kakara aya budak nyamperkeun pe ayeuna wukuf di padang Arafah artinya apa? Urang sakabena ladang sholat, ladang zakat, ladang saum berpikir. Jadi wukuf di padang Arafah teh urang berpikir saha urang, di mana urang, dek ka mana urang, naon tugas hirup urang. Tong ngajul bentang ku asiwung da moal nepi, tong nyeduh ka langit teu balik deui, tong ngajugjug nu jauh, tong neang nu anggang, korehkeun awak bapa aya saha. Lamun aya Allah, maka Allah nu ngajamin hirup bapa. Lamun aya kahayang bapa, maka bakal susah nu bakal datang ka awak bapa. Asli ya mah. Ibu hajat kunaon sok bingung, melaan kahayang lain melaan Allah. Lamun melaan Allah hajat panganten lalaki, panganten awewe, wali, saksi, ijab kabul, beres. Moal aya susah, Pak. Geuning aya dangdut, kahayang. Geuning wayang golek, kahayang. Bubar hajat karek sapoe ngehuleng di masjid jebleh. Pake jeung nuding alo, ya lo, takdir teh kieu-kieu teuing, lain takdir lembok kahayang. Kahartos maksud gurih?
lamun sapanjang na awak bapak aya Allah, maka Allah nu bakal ngajamin bapak. Tapi lamun awak bapak loba kahayang, maka kabingung nu bakal datang ke awak bapak. Jadi jelema susah, jelema bingung lain karena melaan Allahna, tapi melaan kahayangna. Hadirin kaum muslimin, simkuring aya agenda nu kadua. Mudah-mudahan ibu sarehat, bapak sarehat, Pak Haji sehat, Pak Hajinya sakeluarga angkat nak kaditu sing salamet dunya akhirat, wangsul ti ditu sing ngariung deui jeung urang sadayana malah salamet dunya akhirat. Sakitu ibu nu kapihatur bobo sapanon carang sampakan mugi agung cukup lumur nyemar siampurana para luna nu kasuhun nu ninggalin di pamri hamburan nu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.